tetep satia bongan anjeun sulaya tina carita loba basa nu diucapkeun teu nyata ulah kena keur waktu loba butuhna perang penting mendatang pangolona majar cenah mun jadi moarek lali ari geus bukti anjeun tilam teu tembong deui kade omat kasakur nu boga maksud hate ulah dilipudan sifat hasud diri rugi nu pinu lamokot dosa ku bararea geus teu aya nu mercaya anu mata anjeun teh kudu amanah ngajalankeun pagawean tong sarata hirup kudu dibarengan jeung ibadah ngarahan jeung teu kaasup nu awuntah naon anjeun teh boga rumasa rarasaan kuring mah tetep satia bongan anjeun sulaya tina carita loba basa nu diucapkeun teu nyata ulah kena keur waktu loba butuhna perang penting mendatang pangolona majar cenah mun jadi moarek lali ari geus bukti anjeun tilam teu tembong deui kade omat kasakur nu boga maksud hate ulah dilipudan sifat hasud diri rugi nu pinu lamokot dosa ku bararea geus teu aya nu mercaya anu mata anjeun teh kudu amanah ngajalankeun pagawean tong sarata hirup kudu dibarengan jeung ibadah ngarahan jeung teu kaasup